Berbabat datang ke ini si Pak ini cerita kayaknya Pak Pani kali itu tadi lututan. Ini adalah acara sedekah gunung atau sedekah leluhur atau sedekah keramat atau tilawatan yang biasa dilaksanakan di keramat-keramat atau kuburan-kuburan leluhur yang ada di Kecamatan Dailuhur. Dalam waktu hari ini kita adalah sedang menyaksikan sedekah leluhur yang ada di Keramat Cipari, Dusun Cikondang, Desa Datar. Ini acara sedekah gunung itu pada dasarnya adalah suatu tradisi yang sudah turun-temurun di mana biasa dilaksanakan pada bulan Mulud biasanya. Kalau menurut aturan itu biasanya dilaksanakannya pada hari Jumat Kliwon, tetapi karena pada bulan Mulud tahun ini kebetulan tidak ada Jumat Kliwonnya, jadi diganti dengan hari Senin Kliwon. Kemudian mengenai leluhurnya sendiri di sini, menurut cerita-cerita para tokoh masyarakat yang ada di Desa Datar, di sini adalah dikuburkan kepala desa pertama Desa Datar, yaitu Eyang Buyut, maaf ya ini kalau saya salah menyebut nama, ini Eyang Buyut Raminah. Kopi namanya. Biasa kopi hitam, karhun. Benar ya? Kopi pahit, teh pahit. Ini khas. Ya, ini khas. Karhun. Anu khas pisan apa? Man apa? Khas pisan apa? Khas kun ayam. Nah, Ijeng ngiriman ya saja. ya ngiriman ini khas ini. Kata Pak Berem deh ta. Mana Pak Berem? Nah, teman-teman kata eta khas pisan ayam. Pedak belum nak? Nah, pada Berem. Oh, ada iya. Itu di rumah Pertama kalau keramat ya, Ya. ya dimakan sih. Ya. Cerita dari kakek nenek kami ini memperingati bahwa beliau yang membuka di Desa Datar yaitu Buyut Raminah sejak tahun 1832. Penduduknya pun waktu itu katanya baru ada 20 somah, baru ada 20 somah. Maka kami sampai saat ini mengadakan perayaan seperti ini bukan apa-apa, memperingati pejuang yang mendirikan daerah Desa Datar atau lokasi Desa Datar di Dusun Cipari ini. Selanjutnya kami bukan melanggar apa-apa karena ada dari cerita dari agama, hukum agama, kami mengadakan perayaan di makam bawa makanan itu katanya nggak boleh. Namun kami ini adat dari leluhur kami mengadakan seperti ini, ada dari dulunya, itu dari kakek nenek kami dari dulu sejak meninggalnya beliau Buyut Raminah ini. Sampai saat ini kami tidak bisa lepas bahwa meninggalkan upacara adat ini, daripada mengurangi malah kami bertambah setiap tahun, menambah warga yang mengikut acara seperti ini. Darasan sakawasana kanu agung kanu kagungan kanu kersa kanu ngersakeun mewah kakanya Rasul mendengar Rasulkeun ka Allah karsulah ka pernabina ka para walina ka panmumi kasabatna Kapal 7 rangkap na 5 tahun 8 bulan 12 penak dina dinten Senin Kliwon kaping 8 dina sasi Mulud nyat naruruba kasalur batina sepuh anom istri pameget atuh sa budayana anu tim
Pak di Cilacap oge sami ke wargi-wargi batina bade nyisipkeun kasur batina pertama beres kulit hirup berkah selamat cager bager waras waluja dijabah penejana. Oke ka Sukma Lenggang, Sukma Herang, Sukma Jati, Sukma Raga, Sukma Jumantara. Oke ka Kaliwon manis paingkon wage kasangka Malenggang, kasangka Maherang, sangka Bulung, sangka Berisang Sarupa. Kanu nyepang dunya beranak bagian warisan ti ibu tirama mugi lancar barokah salamet cager beteungna waras badana lancar milik rezekina mugi hurip hirup berkah selamat. Ngahormat ka para pengagung wangatuan utos aya di alam nirwana anu tebihna anu caketna anu karawatna anu karumatna anu teu daratumat kaindung ka bapa kanini ka aki kanini buyut aki buyut sifat bibi lo kaponakanana hum sadaya nu alir kubur no teh silar tidinya atuh muga-muga di aku ku panutanana dihampura dosana diterima iman sareng Islamna dan lancang di dalam kubur dirahmat kepada incu puter nyuhunkeun barokah cager bager waras waluya kange siapa paosna oke kaluluhur para pengagung luluhur dari luhur kaluluhur kanu kabupaten di Cilacap hum sadaya nu dipihormat mugi ngadukung ti katebihan ngajaga ti kaangangan barokah kange sapaposna mugi hurip hirup berkah selamat. Mayunan lewat zaman tahun 2021 dina sasi Muharram penanggalan dina dinten Jumaah bilih aya kaluluputanana kalalapatanana di sisi tigir nyuhunkeun barokahna wiwitan manewetan lekasan marablon kana ibarat sargana kasang tu pletek putih sanes ku pinter ku bodoh pasrah kabodonana tilu sapucuk rihabat ti ramu ti anak salsap tigi sareng nyuhunkeun pukpak punah luber pancabayana aya pangiling-iling nyatina sejarah di kapungkur mah cenah lini pun badai dipunah lamun alamat sawon alamat saya badai di papak alamat awon badai dipunah ayeuna aya pangiling-iling nyaeta sejarah dempa nitipkeun jiwa raga harta bana dunya barana satungkap langis cakunja menta cager bager waras waluya kangge siapa paosna mugi dikobul penajana panang tayungan tinukangan bade nganuhun kanu agung nanda kanu kagungan hurip berkah selamat. Oke kaluluhur nu boga riwayat luluhur keramat wae di datar anu tebihna anu caketna hum sadaya adi sebatan hiji-hiji nama teh seueur teuing nyuhunkeun barokahna ngijabah kana padejana panang tayungan tinu kagungan nyuhunkeun tanghi luluhur keramat datar ngadukung ka masyarakat lingkungan desa datar ngadukung ka luluhur para pengagung nu aya di kacamatan Dei Luhur sareng Cilacap mugi hurip hirup berkah selamat menta dijabah panejana. Oke kaluluhur para bagullah gebang Cirebon dicalik di Cirebon Girang di Cirebon Tengah ka Cirebon Hilir kasusunan Gunung Jati pangjaga disunkeun pangjaring ngapingkeun pangjagakeun siang ruhina ngagunakeun titip banding barang banu calik di Gunung Jati anu leungah di Pasaran Gebang Kobok Siti barokan galuh di Parawi Maranca Barep. Oke kemas radika alu cisat nguningakeun penejana incu putu rubahnya khusus de na kuburan ieu ngahormat ka leluhur para pengagung mugi diijabah penejana barokah kangge sapapaosna ti awal duwi akhir henteu sepuh anom istri pamagat mugi-mugi hurip hirup berkah selamat. Oke ngagaduhan tempat calik masing-masing sadusun Cikonang desa datar kanu calik diserah dayang tunggul wulung calik di tengah lemur kasing sadak mana da calik bit lemurun dayuan lepas tapian cinget na pakurungan pakaranganana kanu opat juru kaliman di tengah bumi kasatu janglang kelincir putih kacipta rasa wara rasa kanu nanggeuy sinung masing-masingna kalau kenun bateng tempang disunkeun ditangi disunkeun jaga jumagana sabaras jidan kuras jidan tahun dipiringkeun rezekina ditebihkeun baraina sakukuban sabanayakan salingkungan desa datar dusun Cikonang salingkungan kecamatan Dei Luhur Kabupaten Cilacap mugi barokah selamat cager bager teu aya itu sareng nyuhunkeun pupak punah luber pancabayana cerit putih namun di Gusti Parbapa samudayana celak herang nami raga bunci rasa mangkrasa raga urip hirup berkah selamat sadat kuring sadat Fatimah petu rasa inun punjung bapa dipuja kawin ke Madinah di walan Gusti Rasul Gustilah sahiji angin anu kangan ngahuripan cengahirupan hurip hirup berkah selamat tinekan sepanuhun pejana hurip hirup berkah selamat para bapa anu tim Kabupaten Cilacap
Kuli piru berkah selamat masyarakat lingkungan desa datar. Sepuak nom itu nyungun cager bager waras mulai di jabah perdana. Bila ayah luput saul bagi tisim kuning. Salah ucap cara bahasa nak. Haputan anu kasuhun jembar hampura anu ditanya kenat. Sadaya kelepatan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahiji mudah-mudahan sadaya hajat urang sadaya dikabul sapenaja Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkeun tina berbagai musibah sareng ujian anu berat. Oge tiasa mudah-mudahan diselametkeun khususna masyarakat desa datar tina wabah corona anu ayeuna geus istilahna musimna. Mudah-mudahan orang sadaya diselamatkan, disehatkan lahir senang batin ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kituna mangga urang sasarengan kawitan, sasarengan dikir tahlil sasarengan, sareng dikir doa maulid. Mudah-mudahan dijabah sapenaja ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alihil adhar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah wahrusna. Wahrus hayam. Sing gede hayam mah. Hayam sing gede. Kasih plastik. Amis sebeuheun. Hayam. Kasih kuat awak. Mandi plastikan yang hayam mah. Wah, jeung manehna. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makan. Nah, siap. Aduh. Siap pun Pak, mana Bu? Nah, siap. Mana bekala? Mana? Oke, nanti. Pun, cek. Balik. Dika baper. Mantap. Bisa kecucuk, Maya cucuknya. Saya berterima kasih kepada warga Dusun Cikondang, Desa Datar yang telah berpartisipasi untuk diadakannya sedekah adat gunung ini dengan begitu antusias.